Aing kesal nabi poe ieu anjir ka pewajikan. Sapedah naon di a? Berantepan hayang dahar tadi mah teh jeung Samal. Terus? Eueuh cengek meureunnan. Eta mah aing dipanggieunkeun Samal sireum hideung geura. Ladahan teu pahang heueuh. Nya da meureun aing teh peusing meureun nya. Sabeuki rempag aing majikan teh. Padahal cengek mah karek ka imah bibi tuh. Mau kayak cabe ngarah tilu mah. Diguntingan eta mah leuwih lada geura. Bae bah. Anjir bareng jadi Samal koyonya. Heeh. Natongong panas teh bi. Anjing parah ieu bibi aing. Kieu tah jiga nama anjir turunan anjir. Majikan aing mah turunan ti bibi aing kieu nama. Mira rempag anjir keluarga ieu. Ampun Gusti. Mang, aya teh tanyakeun ka Amal. Kudu nama ka Mang CS ieu teh, tapi Mang CS na keur sibuk cenah. Nya naon deh. Kunaonnya Mang eta? Anak hayam tar ulun jeung bapana, aya we diasuhna ku indungna. Pindah heueuh nya. Kok atuh cuang tanyakeun ka Ang CS ah. Sugan apaleun? Emang nyaho di Mang CS eta? Ya sugan we pada sok make topi gambar hayam nih Kang CS mah. Nya, Heueuh nya. Tanyakeun langke Mang. heueuh ke tanyakeun. Heueuh. Lain Jul. Sanggeus lila aing teh ngadahar nasi goreng euy. Atuh meuli. Nyasa teh goblok duit anjir. Kok penting atuh. Milu yuk. Meni Neangan nasi goreng, pancen hayang nasi goreng nu beh mana di kotana. oh di mana we asal di kota atuh. Hayu Nah, kok nasi mangkat. goreng di kota mah. Mangkat kok mangkat. Penting. Gua duit di mana? Ulah mikirkeun masalah duit lah. Nu penting mah hayu weng kok. Aslina Jo. Asli. Ngan omat. Engko pas beres. Mun urang lumpat, dirinya milu lumpat cing tarik pokokna mah. Anjing. Meureun maling sih teh nu kitu mah. Kumaha mah digorokeun waling eta anjir ku tukang nasi gorengna. Hah? Ya pokoknya masing tarik we meureun moal katewak. Yeuna katewakna meureun nya keur apes. Teu katewak meureun keur untung. Banget sia hurung. Karena Rudi teuing anjing. Dia nasi goreng aing di imah. Parah anjing sieu. Be, minta duit gerajang jajan. Itu dibayar di kusi mama jay. Diberengan kurang. Yeuh gerajay. Lamun dibayar duit ku kolot. Sing bisa nabung. Sing bisa nyangsangkeunana. Oh siap Bi, aja ek melilang layangan, keku aja disangsangkeun. Lain gitu maksudna. Jang meuli kaos. Oh kok sangsang Bi, oh nyang ke aja meuli kaos sangsang. Lain kaos bae bah yeuh. Bisa enuk meuli tah. Mang, minta duit geura, aja yang meuli bakso tahu. Mang na gitu boga duit panjay. Bosan di amang teu boga duit wae. Teu atuh rek kumaha pan amang na gitu gawe-gawe nganggur. Cek aja emang Mang, amang mending disunatan deui. Emang loba duit, aja keur itu. Loba duit sia, loba nu nyecep resep sia Mang. Nya, loba nu mere duit, mere amplopnya. Kan meureun nu amang beuki pondok. Ai maneh we atuh sunatan deui. Nya aja disunatan deui. Aja mah panjang ieu. Mereka mana? Sunatan. Ah, udah sek lalawora kan kawin.